kalpa muda. Baroy atuh karehet, baroga duit tuh, kalpa muda. Karehet, baroy. Mang. Pasal dawa Kang Saulu, Mang. Di dieu nya, Mang nya. Boleh temen Saulu kamu pisan. Namun tong kitu Panglima, sia teh ka pembeli kan. Ulah kitu ya, aya ka pembeli mah kudu ramah tamah. Punten nya anya. Mohon teu naon Panglima, cuma main WHP kan. Itu tuh panganterkeun tuh kalapan sia pesanan. Kulina piring hejo. Oh, siap. Masuk. Mangga geura dilebok. Oh, kitu kehet ka pelanggan. Mangga geura dilebok. Nonton kitu kehet sing ramah ya. Wah, aku mau urang lihat anak kuda. Kau tuh dan numpa banget nah. Duh, budak teh kasar-kasar teuing atuh tanya nya. Pun teh. Heula nih kita kalapat asa belah kieu euy. Nah, ieu mah kalapana uang nanaonan cayan eueuh. Jerona kita banyak kerikilan kieu. Non maksud dia jalma. Siap duduk. Sing balik jualan teh. Nya ka aing mare kalapa belah kieu banyak kerikilan. Abi mah henteu abi sage bener ieu henteu kalapan kosong. Tah dulu kusia. Kosong kieu aja banyak kerikilan kieu. Aduh, punten ieu mah bisigana kesalahan pelayan abi euy. Panglima. Nah, siapa mikun itu kalapan belah ket, para adu pisan. Ih, betahan anak kuda. Kan tadi cenah cek ente, kita mikir kena beli warna hejo. Bener ket. Nah itu naon itu? Nah iya naon ket iya. Salah mikir kan beneran anak kuda. Aing nemen tong lobati ngomeh HP, sia teh Panglima. Bikin kita nu ieu lain itu mah kalapa kosong beul. Buat anak kuda. Nah, sia mah. Buat anak kuda sang bikin kan. Oji. Iya mangga geura di mam. Najis aing mah. Bos, banyak kesabaran aing mah. Gila. Nih fuka aing tak kiri kieu kumpul kieu. Bos lah aing mah mau jadi lapor ku sia lah. Sia cek aing berangap-berangap jadi ini tuh ket. Ampura anak kuda. Ampura sia ya. Hak aja kalapa bola ya. Akan buru. Kenaon sih mah? Mak, kakek naon eta? Nyekel baskom gitu mah? Iya anak kuda bangkong beunang ku emak ditewak. Mah, nah bangkong-bangkong ditetewak mah. Ih anak muda itu bangkong mahal. Emak ditewak. Oh, bangkong mahalnya mah. Iya anak muda panglungguankeun sakedeung. Emak rek meuli beas tapi ini jam duit tanggal 100. Tuh si emak mah. Usah ditanggungan. Ya heula tuh mah ya ditungguan kan kana. Jam duit 100 sih mak. Heeh, emak rek meuli beas. Heeh atuh ji. Tungguannya, emak ka dia deui nya. Sok mak, ditungguan di dieu. Tong lilanya mah nya. Anak muda. Nah kenaon sih maneh eta nyekelan baskom kitu? Iya bos, urang dititah nungguan ieu ye baskom ku si Maana. Cenah aya ieu bangkong mahal cenah. Wah, sama bangkong mahal naon eta? Cik buka tempo. Wah, aing bisi kabur bos. Lah, sok tempo. Cicing bos ya bisa lepas bangkong mahal lah. Aduh, buka lah. Nah ieu mah kertas ieu. Nuhun anak muda atau 100-na ieu emak jeung meuli beas tertanda Maana. Bos, di urang kaki bos si Maana. Sia mah jangkung gede belegug sia mah. Blok-blok itu bangkong mahal kumaha pakai dia. Nah, bos. Lah, aing mah rugi 100.000 ya si emak euy. Aduh. Bos. Tet. Naon sih naon? Ih, Mau kemana kau anak kecil? Hayang dihakan ku aing. ya ampun nih, ya ampun. Kabur si anak kecil. Oi, anak kecil mau kemana anak kecil? Untung kitu kayak bisa nyarekan bapakna sampai bejas ya. Lah mau masuk yang aing gitu sok buru lah. Si keren, anjing muka dia si aing teh yang apa dia. Masian urang mah. Ya, aku dipegat di situ. Dipegat ku saha kakak? Wani-wanian itu megat kakak. Da ciri-ciri teh udah mata hidung. Wah, ini mah pasti si Panglima. Wani-wani ka budak aya. Hayu jangan sabarkan. Jadi kalian ku aing mah. Hei, Panglima, non maksud siang ngawurian budak aing. Aduh. Bet. Sebut. Aing. Kukak. Kakak, bener teh eta budakna. Oh, tak budak eta. Ampun bos, suan teh sanes budak oh bos. Ampun atuh bosna, ampunten. Ampun kehead sia geuning. Gos, aya nama kieu. Ari di dinya hayang damai mah. Hadirkeun eta sepeda. Da budak aing hayang sepeda. Aduh, bos. Ulah atuh bos. Lah, hari sia kehead. Hadirkeun sepedana. Sok anu paka.
Cikuan yang montong harian budak batur kehet. Kih, nah eta maneh panglima kikituan kehet. Yo anak muda, orang teh karek balik geus guguru ilmu. Terus guru ilmu naon kehet. Eta di maneh tarang diiket kitu eta geus naon si ilmu naon di? Yo, sebenarnya mah orang teh geus bertapa, menang ilmu. Engke orang bisa berubah jadi harimau putih. Berubah jadi harimau putih kumaha kunyuk? Sia, hudang kehet. Manya zaman kiwari aya bisa berubah jadi harimau putih maneh. Bener anak muda, orang teh bisa berubah jadi harimau putih. Ayo dibuktikan moal. Lah, aing mah teu percaya panglima. Sok udah buktikan atuh sok buru mana? Kalau sok orang teh dibuktikan tadi nu gayo. Oh, sok buru kehet. Oh, sok. Aki tere, kapacirit mono. Put, prat, pet, prot. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Tak juga aku mengerti. Percaya tuh orang enak bisa berubah jadi harimau putih? Bisa. Nih gua panglima. Mana eta bisa berubah jadi harimau putih kan? Ya Allah tuh, kan orang seperti apa tadi tuh? Ya, kamu hayang menjadi harimau putih, pakai ikat ieu. Lah, bener kehet. Sahabat bener urang mah. Sok atuh mana mah dia? Sok ieu. Ulah gagabah kare. Wah, ieu iket naon ieu kehet. Ayo gratis ieu makan kieu. Wes, 100 dulu atuh, gak ada yang gratis, cuman kentut yang gratis. Iya kehet. Menipu duit pisan sama. Ya atuh, berikan atuh. Oh iya aing ngajaran tah. Ya, materana angka dewe nu kurang dibacakan ya. Anu Mana? aki tere. Oh, nu eta naon sih kumaha eta teh? Aki tere, kapacirit, modoh, prut, prot. Tah, eta anak muda. Heula tuh panglima, heula. Urang akan itu nanya, ke singalanya. Heula. Ada kan? Aki tere, kapacirit modal prut, prot. Aki tere, kapacirit modal prut, prot. Nah, yuk. Itu berubah wae aing jadi harimau putih. Si panglima waduh gitu euy. Ah, si gana ngawaduh si kehet ba euy. Duh, aing geus katipu deui wae si panglima yuk. Panglima.